tuh bahasa itu bade napal. Umi segala diaya-ayakeun. Hah. Heeh, kieu lah. Sorangan deui. Bae ngarahu. Tapi da memang kudu kitu meureunnan. Ya basi nyai geus katarima digawe di dayeuh ayeuna mah. Kalau jadi ieu. Lah, mending urang gawe deui ah. Salah jadi kuputus teu teruskeun deui ah. Aduh, berat oge. Asa si Jang teh mangsa anu kahiji. Mangsa anu kahiji sia. Jadi hampang ayeuna mah euy. Oh ya. Oh, Abah Udi. Kalah solo oge, Bah. Nya Jang Tedi. Rajin oge. Nya kitu teh we Jang Tedi. Namina ge usaha tambah kesel di imah tambah nganggur gitu tah. Bari kaleuweung, bari mikat manuk, sugan we bebenangan. Nuhun. Kreatif Bah sae tah. Untung weh Uneh jeung Ma Ijah teh nyetorkeun duit arisan teh tadi. Jadi ya si Panci telepon teh bisa yang kabeli. Jadi tah ngocok arisan keur enjing. Penasaran ya. Ini ningali heula ah. Siga kumaha. Ya bening wow ieu mah ya. Lah. Maka ini namanang arisan teh. Kan di heula simpen heula. Aduh. Gembira pisan puji Tuhan ya poe ieu. Lantaran aduh ieu lauk mun loba kieu. Tek dicobek. Tapi bosan dicobek teh. Mun di sayur. Bosan oge nya kumaha. Dipais we si amu teh ngarasan pais. Buru-buru. Ieu amu bebenangan ieu loba pisan amu. Tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna. Eta nu cing ya begini. Nya. Jiwa lupa lanjupanan lu. Gimana nyumput nanya ambe ngenahankeun ngintip. Udah belum? Bagi bae ah. Gasnya. Loba barudak di dieu nya. Da biasa nama ulin teh di rumah. Nah ieu di dieu incu. Bau di dieu kana mah. Aya naon ya? Tapi keun bae Santeng we penting. Amu. Keur ka warung meureun jambut teh. Ieu menang untung amu. Amu. Sama. Warung juga namanya mah. Tuh satu untungna ieu kumaha tuh. Amu. Ayeuna mah rek di masak we atau rek dipais. Kakon ieu nya. Aduh. Ada mendasukeun ka dieu we ieu mah. Beres ngomong asak kalinya teh. Abah. Itu monsa ari Abah ulah dia anggo masak lauk.
Ya teh abah kanggo arisan, ibu-ibu enjing ari abah. Bah terus Iya mah. Itu we di bolong di hawu lauk mah. Abah mah di rumah yang ngomong sakan. Engke amun ambu kenging nya arisan. Kenging abah engke mang masak ambu. Iya. Ya banyak tuh nya tuh. Is, itu tingali. Nah aya incu aki udi di dieu. Tekan naonnya isnya? Nya Kang, asa araranehnya. Tara biasana teh barudak kalumpang di darieu nya. Cing ayo is urang sampeurkeun is. Iya. Desi. Nuju naranaon di dinya? Kang Asep, Eis, abi dua ante nuju milarian tuangan, dangges 2 dinten tacan kararaban sangu, eta yang lau. Aduh, karunyanya Kang. Barudak ke urang kalaleut teh sakantenannya. Abah, Ambu, Sampurasun. sampurasun. Sampai Itu geuningan Asep jeung Eis tah. nya geuningan. Nah, iya mah kaos incuna abah udi nya bahnya. Tadi teh aramang di Ya. Mohon ambu nalika abdi sareng Eis pada ka bumi ambu. Abdi teh ninggal incu-incu abah udi ieu ngintip ka dapur ambu. Ngintip. Saurna ngambung eta belum lauk saurna mah. Mohon Ambu saurna teh ieu barudak. Terus 2 dinten teh kararaban ku sangu lain kitu barudak. Mohon ambu, abah, abdi sadaya teh di bumi tos teu gaduh beas. Neda oge mung jeung sabukuy sampel we diperlukan uyah. Karunya tuh nya bahnya. Leres abah, ambu, malih abdi sadaya tos samingun, tos sakola, da isin, teu acan marian kamu sakola. Saminggu teh sakola. Karunya ya bahnya. Dulu teuingnya tapi ka kitunanya Mbah Udi. Mohon ambu abah ieu bade nyangakeun sambel. Parantos di kebon. Karunya teh asa barat tos Namun seueur teuing ieu teh. Janten awatos. Bilih teu katuang. Namun hapunten Asep sareng Eis bade mulih deui kumargi bade nyegikeun sange PA. Nya PA teh nyebutnya. Mohon kitu wae atuh abah. Nya kitu. nyangakeun Keun we di sampel. dieu, ieu mah keun we di dieu. Mohon mangga di kantun heula. Mohon atuh nyesepnya sampeunanya. Yuk, yuk kalalemet atuh. Ya gitu Jang Tedi. Ya malih mah abah mah geus 2 balikan ieu teh. Tuh ditumpukeun sabeungkeutan palih tonggoh. Mohon leres. Jang Tedi, Kulan? tah sileuh nu ieu mah tah eta mah pek mere jeung Jang Tedi. Kanggo abdi? Sumuhun. Hatu-hatu nuhun pisan. Abah lumayan tambah-tambaheun. Mun rada ngumpul meureunnan karingiangkeun ka pasar dijual. Ke. Tambah-tambaheun. Leres. Hartosna Jang Tedi teh masih keme ngaraos aya ka kirang. Atuh saha jalmi teu ngaraos. Kirang atuh saya lagi ngaraos kirang wae. Hoyong aya parobihan hirup Jang Tedi. Nya hoyong. Gampil Jang. Hah? Gampil eta mah cetek. Wah, ieu sakieu luwet leet ke sana lah suluh. Boga duit teh. Kanggo naon? Apaan cenah yang aya parobihan? Ku abah dirobi, duit tina hiji jadi 2, tina 2 jadi 3. Oh, jantan kudu kitu nya, Bah. Kudu masihan ka Abah hartos. Keur ngarobah eta hartos gitu. Leres Jang. Wah. Kantongnya kayak beda, Bah. Untung tadi kedua. Kena 2.000, Bah. Kumaha tuh? Ini jadi sabaraha? Hoyongna jantan sabaraha. Tah tambahannya 0 hiji, Bah.
Jadi 2 juta. 20.000. Ngasa gitu lah kan uji coba, Pak. Kurang cobanya aja. Sok, kalau tinggalikeun. Cok cang, si pencok, si kacang, si nini anggolati, dog clok bolonyon, cing ciripit, ieu uing hayang loba duit, tinu hiji jadi 2, tina 2 jadi loba. Jing lawa, jing lawa. Berwek. Del kodel, iya duit gerame reje. Tiup jang, tiup. Wah. Tuh, jang. Das hade si Abah bisaan. Ieu teh kanggo abdi, Bah. Nya tumpek ya. Nyaan asli teh. Kah penasaran abdi? Kali ke-5, Bah. Sanggup tuh. Kali ke-5 jadi berapa 100.000. Kecil aja. Serius. Ya, coba ningali teh. Langsung we nya. Cok cang, si pencok, si kacang, si nini anggolati, dog celok bolonyon, jing tago jinggo jing lewo, del kodel, iya duit geramer ejel, tiup jang, kencang, wah, 20.000 jadi sama aja. Asli, nah eta Bah. Benar sih hebat sih Abah Udi. Lu jadi 100.000 neh. Itu mah Une bisa jadi artis atuh. Angkerek ngayakeun ieu rek ngayakeun grup boy band ya. Une teh Ari mane boy band teh lalaki. Urang mah awewe jadi awewe band alias wanita pabarengjang. Jadi kumaha? Hayang jadi beunghar teh. Ngilu jeung Abah. Hayang beunghar mah. Angke we atuh, Bah. Kayak di pikiran heula nya, Bah. Tah, jang bari mikiran ieu nungguan di imah Abahnya, heuh. Tungguan di imah, jang. Padahal duit palsu. Dasar si borokok. Itu karek salembar. Da ieu balada melowak keneh. ya barudak. Bambu di bakalan ieu sekalian masak mata. Asakan di buminya. Tah ieu laukna nu tadi cenah seungit teh. Nah, teh. Aja geura arman di bumi tadi teh ya, cik. Geura arman ciknya. Nya, tak. Nya, cik. Ale langsung uihnya. Si Bah Udina balik urang ka Kang Tedi lah. Ayo urang ka Kang Tedi atuh. Salah nama ke bela launan. Teungeunah. Kang Tedi. Mak Ijah jeung Mak Une. Nuhun ye. Naon, Mak? Aduh, Ijah. Mak Ijah, Mak Une ieu teh. Tos di mana atawa napi bade ka mana? Ieu teh meuni kaumpak duaan. Biasa wae. JJS Kang Tedi jalan sore-sore. Oh. Nya Kang Tedi, bari jeung NDA nagih duit arisan pan anjing rek dikocrokna teh sugan we atuh abdi nu meunang. Oh, manawi teh bade mantuan abdi NGALASULUH. Naon eta teh Kang Tedi? Ngalah suluh, Mak. Hus gagabah Kang Tedi. Sakieu geus kerena tuh tinggal meni harerang kieu mah nya rek diajak ngalah suluh. Kang Tedi yeuh. Ilaha rek ka imah si Abah teh, Abah Udi, Une rek ngilu. Nya ieu abi ge rek ngiring. Lah itu maksudnya ngiring naon ieu teh?
Nih sok kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tadi juga Uneh lihat atau ningali alias ningali. Oh, jadi Mak Ijah, Mak Uneh teh ningal demosi Abah Udi tadinya. Muhun laras kitu pisan. Tah, cabaning sugan we atuh abi teh menang duit teh sagede panto. Nya atuh. Muhun leres gitu pisan terus bade nyungkeun diantar ka bumi Abah Udi gitu. Muhun leres kitu pisan. Uneh teh sakantanan bade pasang susuk, hoyong jantan artis boy band teh ya. Oh, jadi gitu maksudna nyungkeun diantar ka abi teh. Muhun laras kitu pisan. Sugan mah lalieur. Muhun laras kitu pisan. Punten, abdi moal tiasa nganter. Mak Ijah, Mak Uneh tos terang alamat bumi Bapak Udi. Mangga abdi mah bade ka pasar bade ngajual suluh. Itu ya, Kumaha carana? Mangga. Kang Pedi. Tanya, urang mah resep tah ka acara Sulanjana eta ieu nanti kulantaran apa perkembanganna pop Sunda ari acara eta teh komta presenterna migeulis kitu. Tak imahna teh mun teu salama di RT 04 tonggoheun hanapeun tangga rambutan teh eta. Beliut ngomong teh sapa beliut beungeutna. Lain tonggoheun tangka rambutan imah mah teh belah tonggo. Imah mah teh hadapeun tangka rambutan. Nya tah kitu da uleh teh ngomong kitu. Geus heuh urang di nyaho eta teh si Ema. Si Ema teh anakna bapak daging. Bapak daging. Apana da manehna teh bapana teh tukang daging? Heuh jualan di tangga itu non teh di pasar anyar. Ja, tiap poe Sabtu teh maneh teh sok balik ka lembur. Kumaha mun urang ka ditu yeuh? Urang ajakanna sugan daekeun. Nah, maneh teh ide teh geus alus, geus pinter. Tapi ana teh kudu leuwih pinter aya SMS euy. Satu SMS teh ka dieu. Entong urang ka ditu. Urang SMS teh kitu nya. Ayeuna mah. Ayeuna mah sabaraha ya? Aya tah. Emak tah. Sugan daekeun. Katep ieu nu ieu tah. Tah ieu. Ari mana kalah ka ngalamun. Eta aya sama. Sekarang si emak teh, yang unik teh asa teh jadi artis euy. Itu sama. Atuh kumaha? Nya titah hapus atuh mah teh sama. Gancang atuh. Sok gancang. Ternyata cenah hayong lagi. Gusta. Kang, cek eureun lah. Zombie ninggalin lagi nih, malah labur gitu. Kunaon is hoyong dieureunkeun? Ih, nih teteganya eta ningali siksa lagi meni. Aduh, kacida piraku eta mah disiksa lagi. Pengorbanana. Nya eta is pangorbanan Gusti mah. Malahan mah is Gusti teh masihkeun putra anu tunggalna. Keur naon? Keur nangel dosa-dosa sadaya umatna is. Oh gitu Kang. Tapi enak istri ada dengar terus nah biasa gitunya. Nya Gusti mah uninga is. Yen urang-urang sadaya salaku manusia henteu bisa jalametkeun diri sorangan. Tah
mung ngalangkungan inisiatif Gusti Nyalira. Anjeuna anu tiasa nyalametkeun sadaya umat manusia sapertos urang-urang kieu. Oh, kitu nya Kang. Ayeuna eus ngartos. Ngartos pisan. Kang, nah kamarana nya mah ija sareng mah Une. Sanes bade PA we kieu. Tos tamu sabaraha ye? Kedahna mah ieu teh tos sarumping eus. Ke eus. Atos kieu we atuh. Bilih aranjeuna aya wagelan. Kumaha urang muka Alkitab. Tadi kan Akang nyarios ka eus nuju ngored urang muka di serat Roma teh. Nya Roma nya. Patarasan eus. Ame jentre nya ayeuna. Yeuh urang buka heula nya. Ibu tos penghargaan apresiasi diri seniman dunia. Kalau besok mau di 18 bukan ke-20 di monumen Iya, meni nyaho oleh-oleh mak teh. Meni aneh tadi ti dia tuh ayeuna jelek di dia. Meni center jadi bisa nyanyi pisan eta teh. Mak, ieu teh aya periodi naon meni asal leuwat. Mak ieu mah Une na SMS ka abi urang ka dieu. Aya naon na Une? Eta Neng Emma Une sareng Ija teh hoyong janten artis anu zaman ayeuna teh hoyong ngayakeun awewe bentean. Sugana selesai Neng Emma ngalatih Maija sama Une. Mohon mak, hari waktu mah nyata terbatas. Upami tiasa mah dinten ayeuna kumaha teh? Kumaha ayeuna bayu? Ayo atuh. Pinter ieu kan jadi. Naon ieu teh, Neng? Duka tuh Pak. Aduh, kecumpen. Jangan tebah sioran teh alasan warga-warga di dieu tara sumping deui ka Abah. Oh, kunaon cenah Neng Seli? Cenah mah da eta bah kulantaran maranehna teh sok ikut PA. Kulantaran maranehna teh sok PA. Ai PA teh naon? Pamahaman Alkitab Abah. Oh. Eta deui bah katambah deui jeung aya disiraskeun. Si Raskin. Ke. Saha si Raskin teh, Neng? Duka bah urang mana mah teu jelas, tapi cenah mah urang pamarentah. Kurang ajar. Kurang pamarentah. Si Raskin. Disantet gerak ku Abah mah. Bah, nya cenah si Raskin teh rek ka balai desa isukan. Malahan Abah saha eta Abah saha sih? Abah. Nu Abah Ambu Kang Abah Rohadi. Nya Abah Rohadi, Kang Asep teh euis jeung Ambu erek nyambut si Raskin cenah isukan ka balai desa. Rek nyambut si Raskin. Ke. Jam sabaraha, Neng? Saur nama Mbah jam 8 si Bapak Raskin teh rek ngindar kampung cenah. Lembur Abah, lembur nu mata betah. Iya, we. Eta meureun ngaruh. Biasa nu beurit. Isa Al-Masih sendiri mengatakan di dalam kitab suci, dia berbicara sendiri bahwa